tiasa ngabantosan kanggo nge-MC-an. Urang dilebetkeun wes pamitnya panitia ya, janten panitia. Tangke tugasna Renata sareng Ilma ngiring janten panitia atau nepi nge-MC-an di tingkat universitas. Gitunya. Lajeng engke Bapak kedah milih 3 urang pendongeng di kelas ieu. Kanggo naon? Kanggo ngadongeng di tingkat universitas. Tangke mah di tingkat universitas anu dipilih teh anu tiluan ti urang ti Sunda. Sami ti nu sanes oge tiluan. Tadi antawisna boa di MC-anana kuno sanes. Hartosna engke upami Renata janten MC, Ilma janten MC, tiasa nge-MC-an kanggo pendongeng ti kelas nu sanes deui kitu kirang langkung. Janten Bapak di dieu bakal maparinan tugas teh 2an kanggo MC atanapi panitia nu bakal ngabantosan storytelling parade storytelling di tingkat universitas UPI. Lajeng 3 urang bakal dipilih deui kanggo ngadongeng. Janten anu pangsaena ku Bapak dikintun ka ditu. Ka mana? Ka tingkat universitas. Sasarengan sareng nu sanesna. Kitunya ke hartos rencana-rencanana. Ke hartosnya. Atas Bapak. Oke. Siap. Pamik itu mangga urang kawitan Renata kanggo storytelling presentasi di kelompok 2. Mangga ku Rere sareng ku Ilma diatur-atur ya. Bapak bagian ngabandungan deh. Mangga Rere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kasadayana dinten dina dangat ieu teh urang bari saya di pertemuan K12 K16 nya. Urang lajeng kana presentasi ngadongeng ti kelompok 2. Sumangga Kateh Latu Parisa dihaturanan kanggo janten pakadang anu munggaran. Izin share screen ya. Mangga. Udah kelihatan belum? Parantos teh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampangkeun Nani Abdullah ti Parisa Nurjatia. Di dieu abdi bade ngadongeng kasakalasan sabodo. Nyaeta salah sahiji dongeng di kota Sukabumi. Bahwa teh aya rajana orai. Karena orai sanca. Orai eta teh anu paling dikasih. Geus mah sadag sanca oge boga anu mati. Harita si orang teh boga hiji kakuasaan. Nyaeta kulah anu loba pisan lagi. Hiji teh kulah eta teh arep dibedahkeun. Laukna arep gilaanan ajan dahar. Sanggeus dibedahkeun, tuluy laukna ngabarak pisan. Arep liar-liar sakedeung sama nu dahar. Pikir si kanca. Akhirna si orang teh jalan-jalan. Pas balik deui ka kelas, lauk anu ngabarak di kami teh geus leungit. Dicanca ningali aya manuk gagak di dinya. Manukna langsung ngontok si gagak. Gagak, mana nya anu ngabeakeun lauk urang? Dicanca. Wah, henteu, lain ku urang. Si gagak menjaga. Padahal sabenerna si gagak emang ngabehar eta lauk. Tapi manehna ngawa dulu ka si kanca. Saha deui ayeuna teh maneh? Kan maneh nu aya di dieu. Kan ku urang kanca, tapi urang geus saha anu ngadahar lauk maneh. Tapi urang ningali. Bener. Saha anu ngadaharna? Ngadaharna teh jelema. Beak abdi jelema. Wah, balik. Dicanca gogodeug. Manehna percaya ka omongan si gagak. Terus disayang ku urang jelema. Dicanca
Ditanya teh akhirnya menjelma. Pas ditinggali, dengan coba jelma teh. Karena bingung. Ditanya akhirnya balik deui. Ngajar ke si Jaga. Jaga, lo banding jelma teh. Geus mah gagal, jarago deui. Kita eles nyari orang. Udah. Nyaeta. Tapi, orangnya kok. Kumaha cara ngelakuin jelma. Kumaha tah cara. Pan di leuweung aya tangkal rekan. Tah, gerak mana? Kabeh tenden di tangkal rekan. Kabeh. Jadi, jelma eta teh bakal merawat. Soklah, orang di bantuan. Gue si Gagas mah nawa dulu kasih Sanca. Tapi si Sanca percaya we kasih Gagas. Akhirnya si Gagas dan si Sanca kan yang tangkal rendah kali ini. Si Sanca nurut kasih Gagas. Karena beneran bikin kabeh orang tangkal rendah kita urus dulu Gagas. Kelak bener kali. Terus itu si Gagas ngarincanakan balik. Pas di awang-awang si Gagas ngejerowok. Hai Sanca, bodoh mas, orang ditipu, dai kue, orang anu sebenarnya ngadahar laut mana teh, terus sudah laut ngapung balik ke imahnya jauh, kita lupa kejadian apa, kita minta ilmu dengan Sanca bodoh, terus Sanca Renhat yang bisa bakal teh, ternyata lantaran ayat berarti pinter iya. Sakitu dongeng sasakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pintonan ti Teh Ratu Palisa anu salajengna mangga ngangge sadayana bilih aya anu bade ngaapresiasi sareng evaluasi karena pidangan anu nembe. Enggak. Tiabi. Mangga Teh Septinya. Mohon. Siap. Ayo ngapresiasi saya pisan gitunya kanggo kedap dina gandeng. Oh, mohon. Puntennya nya saya pisan dongengna gitu. Tadi teh saha? Gelap deh. Ratu Parisa. Ratu Parisa. Parisa tina nanti pidanganana oge kamerana cekas teras aya properti anu dicandak anu dianggo gitu di dinya teh lucu aya orai sareng manuk naon tadi teh mohon nanging kakirangan teh tadi rada lup-lupnya video nate rada lup-lup gitu reg-regan lah intina sareng suantana teh asa kirang jelas gitu sayang pisan sayang sekali kin mah hoyong ningal gitu langsung dina videona sigana mah saya pisan tapi dina pidanganana secara visual tos sae rapi gitu ternuhun. Mohon hatur nuhun Teh Septi. Tah nembe teh tina visual nama atau saya mau panginten tina suantanana rada lup-lup gitu ya teh. Mangga kanu sanesna bilih aya anu bade ngaapresiasi sareng ngaevaluasi kangge pidangan ti Teh Ratu Parisa. Mangga nu sanesna.
Abdi bade ngapresiasi. Mangga Teh Pohaci. Nuhun. Tadi saya pisan nih ya, dongeng anu dipintonkeun ku Teh Latu teh atos katingali ekspresina sae, intonasina oge sae, teras nuansana teh ceria gitu, sesuai sareng dongeng anu dipintonkeunna. Teras tadi propertina oge lucu ngadamel nyaliranya eta teh aya oray, aya manuk oge. Nanging samit sareng tadi anu dicarioskeun ku apresiator anu satu acana sinyalna sigana teh nya rada kumaha gitu soalna ruptep di abdi mah terus suantena ge rada alit gitu. Itu segitu wae. Hatur nuhun Teh Pohaci, mangga kana sanesna bilih aya nu bade ngapresiasi sareng ngaevaluasi deui kana pintonan Teh Latu. Aya deui nu sanesna. Kangge ka Muhammad Rafli aya apresiasi sareng evaluasina. Tiap lima teu heula Teh Ilma. Mohon. Kami teu aya deui anu bade ngapresiasi sareng evaluasi kana pintonan anu nembe. Urang lajeng wae nya kana pintonan nu salajengna nyaeta ti Teh Cindy Silviani. Mangga kangge ka Teh Cindy Silviani kangge midangkeun dongengna. Mohon teh tes kedapnya. Ini laptopnya rada ngadat. Ya. Suaranya jelas. Karusokan sakedik Teteh. Oh, ya ini emang speakernya itu speaker laptopnya kurang sae. Atas jelas teh aya nama. Pas katingali. Acan teh. Dacan teh. Masih kene loading teh. Ngaloding teh. Masih loading teh. Kita biasa ieu. Mohon teh ngaloding kene nembe aya seratan Cindy Silviani has start screen sharing. Aya tulis. Aya Dacan.
Halo, saya tak janda. Acan aya teh. Mohon masih ngaloding. Kang Teh Cindy upami aya masih kene aya wagelan dina sinyalna teh sawios pami digenta salaku nu sanes terus teteh pami atas siap ke dilajengkeun. Mohon kasih tuai. Mohon. Anu salajengna panginten digenta salaku teh Arisnati Maulidania. Mangga kangge midangkeun dongengna. Teh Arisnanti dongkap kumargi nembe ningali dina partisipan teu acan aya. Kumargi teh Arisnanti teh acan dongkap, urang lajeng wae kanu salajengna nyaeta teh Anissa Julianingrum. Ka teh Ajul mangga. Mohon Teh Ilma. Mohon. Saya Astrid. Ajul teh acan aya suantenan. Ingat, saya akan tadi di mute-nya. Sebentar. Mohon. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasa simkuring Anissa Julianingrum ing 180887. Dia simkuring bade ngadongeng dongeng anu jejerna Rita Red Riding Hood. Dongeng ieu teh ditarjemahkeun ku simkuring ka basa Sunda nu judulna Si Kudung Beureum jeung Ajang. Dongeng ieu teh asalna ti Prancis, Eropa, tah dipublikasikeun oge ku Charles Perrault. Charles ieu teh mangrupa salah sahiji panulis dongeng anu kawentar di Prancis. Tah kieu cenah carita dongeng Si Kudung Beureum jeung Ajag. Di beuweung aya hirup
poe kudu beureum ieu teh inggit ngalongok kumbina nu aya di eueuh. Tuluy dina lalampahanna si kudu beureum ieu teh papanggih jeung ajab kajauhan teh ajab teh geus ningalikeun si kudu beureum ieu teh mamawa kueh di karanjang. Tuluy si ajab ieu teh katingalina teh hayang pisan kana kueh eta. Tuluy manehna teh adeuketan si kudu beureum ieu teh. Itu adeuketan tuluy sampurasun sampean bade ka mana? Abdi bade ngalongok anu aya di tukangeun tatakalan eta ceuk si kudu beureum ieu teh. Tuluy sabaraha kitu teh bisa si ajab ieu teh ngabogaan niat anu core hayang pisan kana kueh eta. Tuluy manehna langsung intip lumpat ka imah ningina. Si kudu beureum ieu. Tuluy nalika geus nyampe ka imah nini si kudu beureum eta, ajab ieu teh langsung ngadahar ngahakeun si nina. Tuluy manehna teh naek kana kasur nina si kudu beureum. Sababaraha waktu kahareup si kudu beureum ieu teh akhirna nepi ka imah nina. Di imah nina teh si kudu beureum ieu teh ningali si ajab geus sare di tempat si sarena nini. Kunaha cenah, naha beda jeung nina. Akhirna si kudu beureum ieu teh nanya kana ka nu aya di kasur teh. Ajab teh tuluy nanya, "Ini nahapa nona meuni badag teu kawas biasana?" Ceuk si Nini alias si ajab teh sangkan cekas ningali incu. Tuluy nanya deui kudu beureum ieu teh, "Nini, naha ceuk geuna meuni badag?" Tuluy ceuk si ajab teh, "Sae pikeun bade mu incu." Tuluy nanya deui, "Nini, naha pangapungna meuni badag?" Sae pikeun nyiung incu. Tuluy nanya deui, "Lantaran ningali kuntu si Nini ante meuni badag." Tuluy naon, "Nini, naha? Moal Nini teh meuni badag?" Tuluy si ajab ieu teh sieun katempuhan manehna teh langsung sae pikeun ngadahar incu bari ngagorok. Akhirna si kudu beureum ieu teh ngagebeg sieun ningali si ajab tuluy ngajorok. Dapat lani anu mulih rek mulang ka imah. Manehna ngaliwah teh ngorok-ngorok teh. Nah teh langsung nakol si ajab ieu cenah. Teh Ajul atos panginten atanapi Kedapi teh negegannya Sapertosna sinyal teh. atas maksudnya mangga dilajeng teh.
ojo-ojo kena sungkut nasi acap teh keluar ini tadi udah harus diskusi acap ini keluar sini nanti ini keluar itu acap teh kamu langsung kabur weh kering kemana terus gitu akhirnya selamat weh ini sanksi acap ini sanksi kudu berbeda itu apa yang harusnya si kudu berhenti teh tak pernah sih mengalir si Acap di daerah kudu berhenti si Acap atau sakit tuh atau Hatur nuhun Teh Anissa Julianingrum anu parantos midangkeun ngadongengna. Sumangga kana rencangan sadayana bilih bade aya anu ngapresiasi atanapi ngaevaluasi. Mangga dihaturanan. Ti abi panginten hayang ngaapresiasi. Mangga Teh Hapsya. Nuhun aduh punten ya hapunten Bapak tadi teh sinyalna nuju awon rupina mah gitu ti abi mah atau saya gitunya teh Anissa teh tadi nganggo properti terus oge dina ekspresina saya namun memang Bang baru sinyal rupina teh nya janten naon anu dipintonkeun tadi teh kirang pegat-pegat terus kirang kakuping gitunya oge janten nu antukna teh naon anu bade didugikeun dina carita eta teh kirang tersampaikan gitu ka panonton teh. Tapi saya sih rupi nama upami ditinggali di YouTube langsung nama tiasa kadugikeun gitu caritana teh. Saya aya properti sareng sanes kantuna gitu. Hatur nuhun Teh Anissa sakitu Teh Abi mah. Hatur nuhun. Hatur nuhun Teh Hapsya. Teh Anissa bilih bade mairan. mohon atur nuhun Teh Hapsya punten tadi sinyalnya sepatah sama Nuhun tina sinyal rupina mah. mohon Bios resiko nuju daring mah kitu pangintennya. Mangga salajengna pilih aya di anu bade. Teh Winnie. Oh, Teh Winnie bade ngapresiasi. Supados teh nyangkolong teh kana waktos urang tunjuk wae nya sami-sami diajar sadayana. Mangga kat nyobian Teh Heni Sawitri. Teh Heni monitor. Upami teu aya ka Teh Syifa Aulia. Nuhun teh. Nuhun bilih bade ngapresiasi Teteh. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau masih campur bahasanya. Tadi teh dongengnya teh, ya, tadi teh dongengnya teh sudah cukup baik ya. Terus propertinya juga saya itu cuman ya itu tadi mungkin karena sinyal jadi lup-lup. Jadi saya juga mendengarnya kurang jelas begitu. Nuhun. Teh Ajul bilih bade mairan deui. mohon atur nuhun Teh Syifa mohon mungkin mah lebih baik langsung gitu di Zoom talk sinyalnya repegan pun kapentingnakeun teh terus Mohon teteh, tapi
semuanya mah overall udah bagus banget. Terima kasih. Sami-sami ya teman. Mohon orang nonton di we panginten mungkinnya dina YouTube. Nah, kanggo langkung puas gitu ninggalna. Kalau salah jengna bilih aya deui anu bade ngapresiasi atau ping evaluasi. Teh Widya bilih bade. Teh Widya monitor. Oh, mohon kadangu punten. Kakuping teh. Mohon. Mohon saminya sareng nu sanes gitu. Sae dina penyampaianna mediana aya gambarna oge sae kitu nya. Panginten dina penyampaianna nembe teh kirang kakuping gitu. Kami mohon ku sinyal pangintennya. Mohon teu sawios ke nyobian ditingali ieu nanya. Kami dipasihan link aksesna. Insyaallah bade ditingali kita. Cekap panginten sakitu ti abdi. Hatur nuhun Teh Widya. Teh Ajul milih bade mairan deui. Aman hatur nuhun Teh Winnie. Teh Widya. Mungkin insya Allah orang mungkin ping YouTube-na. Nuhun. Mangga di kolom chat we teh bilih seueur anu penasaran panginten. Dikinten nya linkna. Mohon. Salajengna teh Widya, kaleresan Teh Widya teh minggon kamari atos tampil ngagentosan cecep janten wengi ieu cecepnya diantos bikin panginten terakhir cecep mah. Anu salajengna dihaturanan ka Teh Jihan. Teh Jihan Rafifah Paranta Sumping. Upami ninggal dina rumah rupina mah teu ayanya Teh Jihan teh lajeng panginten ka Teh Winingsih. Mohon. Mohon. Semangat teh. Abi di share screen aku Teh Algina. Oh mangga Teh Algina na tos aya. Aya teh. Mangga teh. Iya senap videona di Algina teh setiasa diputerkeun dugi kanu sanes heula ku abi di varios heula di laptop abinya. Biasa gitu heula. Mohon nu yos. Teteh cobi we linkna atuh pami link drive mah dikintun ka abdi we engkin ku abdi di share screen-na. Tapi teu langkung mangga. Upami anu salajengna Teh Cindi kumaha? Boleh kayak tes di cobian hulanya. Mangga. Kita bade ka upload ke Google Drive, cuman yang QI ya biasa Dicobian di mangga-mangga.
Menawi ayaan. Teu acan teteh masih juga tadi. Masih? Ayaan. Nuhun teteh teu aya. Kemudian sekali. Masih teh? Rufinano Teh. masih teu aya. Ayaan. Teu aya. Anu sanes lawe atuh. Jadi dengan golongan wafat. Nuhun dicobian deui nya. Nuhun teh. Punten. Nuhun. Tadi teh Winingsih kumaha? Atau teu acan? Pami teu acan urang kacecep heula. Upami cecep, sumping cep. Mohon teh sakedap. Nuhun. Teu sawios cecep heula nya. Dapnya di seskina dap. Kaleresan anu share screen-na rapli Bapak apunten wargi laptopna nu jadi tambut. Nuhun. Panginten urang kacecep heula ayeuna mah urang antosan we. Mangga cecep. Tos ayat tacan. Atos. Dapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada diagengan deui suantana Kang Rafli. Sampurasun. Satacana nepangkeun wastapun cecep maulana danget ayeuna simkuring baris midangkeun salah sahiji dongeng anu parantos ditarjamahkeun ti basa Inggris ka basa Sunda. Kumaha?
kirang jelas wantena rada alik pisan tapi sok we lah nyobian. Ya teh mang swanten ti videona alit nya Cecep. Oh mohon atuh teh sawios. Mugi-mugi we biasa maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sateuacanna nepangkeun wastapun Cecep Maulana banget ayeuna sumkuring baris midangkeun salah sahiji dongeng anu parantos diterjemahkeun ti basa Inggris ka basa Sunda nyaeta dongeng Meri Nu Goreng Patut atanapi The Ugly Duckling. Kukituna semangga wilujeng nyakseni. Kacaritakeun di hiji serang hirup indung meri anu keur ngendog. Jumlah endogna teh aya 6. Hiji poe endog teh rengat tuluy kaluar anak meri atawa pitik. Tapi aya hiji endog anu ukuranna leuwih gede ti endog sejenna. Jeung deui naha endog teh henteu rengat. Indung meri kacida ruasna. Naha manehna teh salah ngitung. Tapi da diinget-inget deui mah endog teh jumlahna 6. Tapi ieu naha aya 7. Teu lila ti dinya endog hiji eta teh tuluy rengat. Bijil anak meri anu beda jeung meri sejenna. Buluna kulawu. Tangtu beda jeung anak anu sejenna. Ari anak nu sejenna mah buluna koneng. Jeung deui si pitik kulawu teh kacida goreng patutna. Malahan mah ku dulur-dulurna ge henteu dianggap. Henteu daek campur gaul jeung si pitik kulawu. Pitik kulawu kacida sedihna. Teu weleh unggal peuting manehna teh ceurik bakeuting ku nyeri. Da geuning naha asa diapilaenkeun. Hiji poe manehna indit ti tempat manehna. Nyaba ka unggal kebon, ka unggal huma pikeun nanyakeun naha aya anu sarua jeung manehna. Nyaeta pitik kulawu anu goreng patut. Tapi sakabeh sato anu aya di eta kebon atawa huma teh kalah nyengsirikeun. Lainna menta atawa mere tulung ka manehna. Pitik kulawu henteu sedih sabenerna mah. Manehna tuluy neangan naha aya anu sarua jeung manehna. Hiji poe sabada manehna tuluy nyaba tuluy indit, manehna nepi di hiji imah anu imahna teh geus kolot kitu nya. Da geuning eta imah teh tempat cicingna nini kolot. Nini kolot teh tuluy ningali eta si pitik kulawu. Tuluy we dibawa ka imahna, diasupkeun ka kandang. Cenah mah ceuk si nini kolot, aduh ieu pitik kulawu sugan we diasuh mah bakal ngendog. Tapi pitik kulawu teh henteu ngendog. Tuluy ku nini kolot teh dibere dahar, dipaksa
sangkan awakna gede, darek diala dagingna. Apal niat nini kolot kitu, pitik kulawu tuluy kabur. Manehna kabur, tuluy, nalika di jalan, manehna labuh. Nepikeun kang teu sadar pitik kulawu teh. Untungna Parantos rengse Cecep dongengna. acan ya mak keluar tadi teh. Karena tak acan ya, mohon. Mangga Maha. share screen deh. Lajang deui nya hapunten dieu. Hiji tolong rek dikencarkeun bae. Teu nyangka waktu pitik kulawu ningali kalangkang dina caina, geuning manehna teh henteu buruk rupa, henteu goreng patut, geuning sarua jeung anu aya di hareupeunana, nyaeta soang. Soang teh dedeganana alus, tuluy buluna bodas bersih, pamatukna koneng, jeung deui nya endah pisan kitu. Pitik kulawu manehna kacida gede hate, manehna bagja, geuningan si pitik kulawu anu goreng patut teh ayeuna jadi soang anu kacida endahna. Ti harita si pitik kulawu nu goreng patut teh hirup bagja jeung soang-soang sejenna. Mung sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Cecep anu parantos midangkeun dongeng The Ugly Duckling nembe teh. Salajengna mangga kangge rerencangan sadayana anu bade ngaapresiasi sareng ngaevaluasi kana dongeng tadi anu ku Cecep tos dibidangkeun. Mangga. Di abdi hoyong. Mangga Rafli. Nuhun hatur nuhun ka Teh Ilma, abdi bade ngapresiasi tur eta kanggo Kang Cecep putunya ti abdi mah kanggo Kang Cecep teh tina pemahaman jeung ngawasa ngeunaan eta dongeng teh kabilang tos biasa kitu nya. Nah margi dina pidangan ge anjeunna tiasa ngaguluyur oge kitu tah. Meureun tiasa di wewagan deui ku properti meh langkung optimal deui teras dina suantana diageunnan leuwih bedas deui tah kitu mun ti abdi mah. Atas hatur nuhun. Parantos Rafli mohon hatur nuhunnya. Nembe teh Kang Cecep parantos nuntunkeun link videona
Ku rerencangan sadayana tiasa diklik wae bilih aya anu hoyong ngadangukeun dongengna langkung jentrek. Mangga kanu sanesna bilih aya nu bade ngaapresiasi sareng ngaevaluasi deui. Mangga kangge Teh Syarifah bade ngaapresiasi sareng ngaevaluasi. Dek, evaluasi itu anak timtonan anu parantos dibidangkeun kudu suara kuping Ka kuping teteh mung rada reg-regan sapertosna sinyal panginten. punten. Aya beungan deui teh. Janten bari ngapresiasi sareng ngaevaluasi saha timtonan dongeng anu parantos dipidangkeun gitu Kang itu ngadongengna mana entongna sareng kamampuan cara terus kayak gitunya paminta dina suantena kan ada alih ke kuping paminta langsung saya upami ada di tarik suantena saya secara mampu paham sareng ngawasa carita mah sakit ti abdi mah hatur nuhun. Hatur nuhun Teh Syarifah anu tos masihan apresiasi sareng evaluasina. Panginten tadi teh kumaha Teh Alisa mangga? Nembe mike. Mohon. Tadi teh panginten kangge mintonkeun dongengna, terus cara ngadongengna mah tos ngawasa mung panginten dina suantena kirang bedas saur. Mangga kangge nu sanesna rerencangan sanesna aya anu bade masihan apresiasi sareng evaluasi kana dongeng The Ugly Duck nembe. Kangge Dea. Dea mangga bade ngapresiasi sareng ngaevaluasi. Halo Dea. Halo Teh, punten tadi Teh rada reg-regan jadi tepatos merhatoskeun gitu Teh. Oh, mohon. Kin panginten linkna atos aya di kolom chat kantor ngaklik wae nya. Nuhun Teteh, hatur nuhun. Mohon. Mangga nu sanesna aya nu bade ngapresiasi sareng ngaevaluasi deui. Kangge Ahmad Hikami. Halo, aya mohon. Rencangan sanesna aya. Abdi hoyong apresiasi. Mangga Teh Siti Mustika Dewi nya. Abdi mah bade ngapresiasinya alhamdulillah saya pisan nada intonasina sae. Upami di Jumah janten pabalap antawis gerak lambe sareng suanten tapi kin ditonton deui nya dina Google Drive-na pasti saya da suantena tadi teh rada alit tapi da kekecapanana atau saya pisan hatur nuhun. Mangga ti Kang Cecep pilih aya nu bade disaurkeun. Kangge anu atos ngaapresiasi sareng ngaevaluasi kana pintonan tadi dong ti Kang Cecep. Mangga Cep. Mohon Teh Lama panginten hatur nuhun kanu parantos masihan apresiasi sareng evaluasina katampi pisan janten
tiasa dibebenah deui gitu mungkinna upami aya dongeng di mun karaos gitu suantana alit margi nya mun nyarios ge alit gitu Pak. Inten dina video ge kapangaruhan panginten hatur nuhun pisan mangga diwangsulkeun deui ka Teh Ilma. Parantos Kang Cep. Mohon ayeuna mah urang lajeng wae ka patandang nu salanjengna. Kang nya teh sini atau siap teh? Anu sini atau nyusunkeun link ka Teh Renata? Mohon mangga Teh Renata Dewi bade share screen. Dapnya dicobian heula. Tadi mah aksesna masih kene ieu. Dap. Mohon mangga. Terus aya Parantos aya teh. Mau masih nge-loading pangitnya Kang Neng ngabuka videona. mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nami Abdi Vini Silviani di Universitas Pendidikan Indonesia. Abdi bade midangkeun dongeng anu judulna Budak Satu. Dongeng ieu teh asalna ti Walanda. Hiji wanci kacaritakeun aya budak anu umurna 12 tahun. Namina nyaeta Klas van Bommel. Anjeunna teh numuk di Walanda. Anjeunna mangkumpulkeun murang kali anu resep tuang. Bahkan pada saat bagian tuanganana langkung ageng tibatan keluarga Ijen anu sanesna. Kadaharan anu resep teh nyaeta keju. Hampir urang dinten anjeunna teh ngimpen keju ka indungna upami dikasih teh maka anjeunna moal liren satungtung indungna ngeureunkeunana. Anjeunna tigah henteu kantos tuang keju. Indungna hampir punatu murang kalina natu kelas anu ageng kunisna pangguk gitu. Nah, hiji waktos indungna teh disarah. Anjeunna teh kedah mendarikeun nafsu ieu kelas upami ditu teh anjeun bakal ribeuteung saur indungna. Nah, saat seperti itu teh ku kelasman sambil masuk ke ciri kategori keluar ciri kerja. Budak kelas itu mah untuk peduli karena nasihat indungna. Anjeunna untuk kantos kemudian hanap unggal-unggal mendakan keju. Anjeunna pasti bakal puas karena anjeunna teh parantos tuangeun sababaraha mun kesaacana. Jadi kan kelas teh tuang keju anu disimpen di indungna. Atuh si indungna teh cegel ya kelas teh itu. Anjeunna ngaram kelas tuang keju sambil. Jahat itu kelas teh. Anjeunna langsung ngumpat ka kamarna sareng ngararai anu sardi alep. Anjeunna meuni ambek pisan ka indungna bosen anu sok kalarang padahal keju. Mau ieu mah saminggu sanaos anjeunna resep pisan kana keju. Ai saur kelas. Sewa ka ibu. Kelas berhenti barengan kedua pendapat. Waktu
menit agar waktu anjeunna hayo we ngarti anjeunna teh karo capek kalaunan parona teh teureum tungtungna anjeunna bobo mandi etapnya karena ngareutik gitu. Tiba-tiba tengah kesintel kelas kurang terus anjeunna ngintipkeun palon teh itu harus karena ajarang di tukang mana. Tukangnya di jendela kamarnya. Anjeunna ngalangsung karena jendela. Tetep keluar barang biasa jelas ningali aya ribuan teuing alis ngalayang. Jika jauhan diberi tiga anu ngalayang ngadi depan. Kadieu kami gadis 7 huruf alis atas. Kocak kelas langsung heran nalika anjeunna meeting kitu. Anjeunna buru keluar gancang pisan titipkeun peuing alis kana lantaran kelas ambil. Ari saur kelas mana kejuna? Beri alis detik seri. Kelas melihat linggih di dieu. Abdi bade ngasihan keju ka anjeun. Kelas lungguh kalayan manah anu bagian. Anjeunna henteu sabar tanpa keju akhir jadikeun ku peri alis. Untuk langit saatasna ribuan peri eta teh muncul mawa keju teu pisan. Kelas teh gantang pisan lewat keju anu dialungkeun peri teras uang kalayan sae. Kelas bagja pisan eta aya keju geus seueur teh mamanti kelas. Tapi peri eta terus ngalungkeun keju lila-lila kelas nah sapiung anjeunna henteu biasa dibuang keju. Kumargi pisan keju anu dialungkeun ku peri alis. Sarukan, stop, saureuh kelas. Nanging peri teh siga anu sudah kuping pamenta kelas teh anu nyipotkeun keju. Tentunya bekieu umur eta tumpukan keju teh. Kelas tina borowok terus borowok ngeureunkeun peri eta tapi peri teu eureun. Nah, yang panikna kelas teh ningali opat peri mawa keju. Keju anu agung pisan jadi tak sama. Dengan perang ngalungkeun keju raksasa tak. Tidak. Wah, kelas teh ternyata cuma hinten. Tak kelas teh murah gitu. Tetela anjeunna itu kusalah. Allah habis gitu. Ternyata rasa bangsa. Nanging anjeunna ngaraos langsung pisan sabab sagala anu di alaman tadi ukur dengan kelas dan capek dari bukan interpretasi. Sabrak harita anjeunna henteu sarat hadis kana tuang itu. Indungna teh mungkinna kaget ningali ari parobihan kelas. Kanaos anjeunna terang kunaon kelas parobi, anjeunna bagja sabab oge anjeunna dihoyong atas parosna janten anak kami sarakna. Pengajaran dina carita budak sarang internasional dari Jawa tadi teh nyata urang teh sudah kok sarakah jadinya sedang we mamun tuanginana gitu. Kemudian janten kurang kalipah saya intinya stress and mood non we anu pelinggi saya intinya kalebat dina hal tuang. Terus pengajaran Anissa nyata urang pada biasa mempelajari dengan cerita naskah kita kerja jantan kurang kali anak turut hak sepuh. Nah, kita menggunakan itu dongeng anu biasa tidak pribadi. Kamputan diri ayah kata-kata anu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Cindy nu parantos ngidangkeun tadi dongengna. Salajengna mangga kangge rencangan sadayana nu bade apresiasi sareng evaluasi. Mangga.
Dina teteh mau mengapresiasi. Boleh Dina, mangga. Iya, dongeng dari Teh Cindy menarik ya gitu dari isinya, gitu, dari kontennya, terus dongengnya juga beranimasi, terus juga menghayati si karakter-karakter tokohnya gitu. Jadi tiap tokoh-tokoh itu kayak beda gitu, apa sih dalam penyampaiannya gitu. Itu sih Teh. Terima kasih. Mohon kami hatur nuhun tadi nah. Mangga kangge Teh Cindy bade aya walarana. Halo Teh Cindy. Mohon nuhun Teh Dina gitunya abdi ge masih belajar. Hapunten bilih aya ieu. Hatur nuhun Teh Dina. Hatur nuhun mangga karencangan anu sanesna bila bade ngapresiasi sareng evaluasi mangga. Abdi teh. Mangga Teh Pohaci. Tadi teh abdi nontonna meni bingah gitu, ceria pisan, teras ekspresina sae, intonasina oge sae, teras permainan backgroundna eta ide anu inovatif pisan, biasa diterapkan oge mungkin ku rencangan-rencangan nu sanes. Pokoknya mah keren lah, salut 2 jempol kangge Teh Cindy. Gitu. Mohon tuh 2 jempol kangge Teh Cindy saurna. Ieu ge di kolom chat aya ti Teh Winning saurna Teh Cindy mantap, rasa pisan ngaregepkeunana teu bosen. Suara sareng artikulasinya jelas, lentongna enakeun oge, mantap pisan saurna. Mangga kangge Teh Cindy. Nuhun kasadayana. Mohon mangga bilih rerencan sedana anu bade nambihan apresiasi sareng evaluasi mangga. Upami teu aya urang lajengkeun wae nya ka patana nu salajengna nyaeta Teh Winingsih. Kang Teh Winingsih saurna bade share screen ku Teh Renata nya. Mohon mangga Teh Renata nge-share screen. Nuhun, kedapnya. Tos aya. Atau saya Teh. Dongeng mancanegara nyaeta dongeng di Korea Selatan anu judulna Tale Gua Dal. Naonnya eta teh mun di bahasa Sundakeun eta teh hartosna panon poe sareng bulan. Nah, aku gitu urang langsung wae kana caritana nya kacaritakeun zaman baheula aya 2 budak adi jeung lanceuk hidup di kampung jeung indungna. Budak nu kahiji lalaki, urang sebut bae si sulung. Budak anu kaduana awewe, urang sebut bae si bungsu. Unggal poe, ibuna kapaksa ninggalkeun si sulung jeung si bungsu duaan di bumi. Kusabab manehna kudu dagang ka kota. Unggal ibuna dek indit, manehna teu weleh paomatan kadua budakna. Kadenya sulung, bungsu, omat ibuna. Tong sembarangan nukakeun panto. Komo ka jelema anu teu dikenalna. Kitu jeung kitu bae pamentas ibu saacan indit ka kota. Nuhun ibu, sim kuring sareng si bungsu bakal nutupan sadaya panto sareng jandela. Sim kuring sareng si bungsu oge moal nukakeun panto ka sasaha salian ti ibu. Tembal si sulung ka ibuna.
Saatos kitu, gue si ibu teh angkat ka kota kangge dagang kue ketan. Kue ketan teh kacida terkenal di Korea. Tapi kade, di itu mas nyebutnya sanes kue ketan, tapi tok. Tapi hanjakal, dinten eta dagangan si ibu teh sepi. Atuh si ibu teh bimbang. Bade uih tapi daganganna mung ka ical sakedik. Teu uih tapi karunya sesulung si bumi nyalira. Gue atuh si ibu teh mulih ka bumina. Tapi pas di jalan bade uih ka bumi, manehna jeung mau anu kacida galak jeung licikna. Pas si mau ninggal si ibu, manehna langsung nyamperkeun. Cik, kadiekeun eta kue teh, mun teu mikeun maneh nunggu urang dimangsa. Cek eta mau ngajang ka si ibu. Bari ngaderegdeg, si ibu mikeun sababaraha kue ka si mau. Saatos mikeun kue, si ibu langsung lompat ngajauhan si mau. Tapi dasar si mau teh sarakah. Manehna teu wareg keneh sakitu ku si ibu geus dibere kue. Uluy mau eta geus minta deui kue ka si ibu. Bari gemper, si ibu ngomong ka eta mau. Simkuring teh bisa masihan kabeh kue ieu ka anjeun. Budak simkuring di bumi nunggu-nungguan karunya lalapareun. Tapi dasar si mau teu boga welas manehna teu paduli. Atuh si ibu dan kabeh kue. Si ibu tuluy tuburannya tumpat ngajauhan si maung sabab si maung eta teh acan keneh wareg, acan keneh wae puas gitu. Si maung ninggal si ibu lompat, ngiring lompat, manehna beuki tarik udah ke si ibu. Si ibu teu walakaya di udah ke si maung, manehna katangkap. Tuluy si maung minta deui kue ka si ibu. Ngadenge yen kue anu dibawa ku si ibu geus beak, teu jeung Mbak Bibu, kusabab masih keneh lapar jeung ambek, si maung langsung merekam si ibu. Saparantosna mangsa si ibu, lainna balik ka leuweung, si maung boga ide nyamar jadi si ibu ngarah bisa ngamangsa si sulung jeung si bungsu. Gue atuh eta maung teh make baju si ibu sareng mawa karanjang kue anu si ibu. Saparantos dugi di payunan bumi si ibu, si maung keketrok. Sulung, bungsu, buka panto. Ya ibu atas uih nyenak kue kangge urang tuang. Cek si maung api-api jadi si ibu. Leres kitu eta teh ibu, tanya si sulung di jero bumi. Nuhun kasep, ya ibu. Hek tinggal ieu acuk anu diangge ku ibu sareng tinggal eta di handap bubuk kue. Hek gue atuh si sulung jeung si bungsu teh naon ka handapeun panto. Manehna ninggal, yen bener eta teh acuk anu diangge ku ibuna pas enjing-enjing indit ka kota. Teu nyimpen rasa curiga, maranehna mukakeun panto. Saatos panto dibukakeun, si sulung jeung si bungsu soak. Kusabab anu asup ka bumi teh sanes ibuna, nyaeta si maung. Nah, si sulung jeung si bungsu bisa terang eta si maung, kusabab buntutna katinggal gitu. Nah, ibuna jauh tiba-tiba aya buntutan. Kan teu mungkin gitu nya. Manehna langsung sadar yen eta teh sanes ibuna. Ku kitu, manehna langsung lompat, lari ngebrit keluar. Saatos lompat lumayan jauh, manehna ninggal aya tangkal anu ageng pisan sareng luhur bumi ka langit. Si sulung jeung si bungsu hoyong naik kana tangkal eta. Tapi maranehna teu tiasa, kusabab masih alit keneh kitu nya. Ari tangkalna sok kumaha ageng. Nah, akhirna si sulung sareng si bungsu ngadoa ka Gusti. Gusti, mun urang emang teh ditakdirkeun jadi tuangan eta maung, abi sareng si bungsu ridho teu nanaon. Tapi lamun eta sanes takdir abi sareng si bungsu, tulungan Gusti. Turunkeun tali ti langit. Pamenta si sulung jeung si bungsu tuluy dikabulkeun ku Gusti. Turun we tali ti langit. Maranehna si sulung jeung si bungsu langsung naik kana eta tali ka luhur. Tapi di
Aduh punten ieu teh aja. Punten. Kasadayana dapat. Sinyalnya seperti namanya teh. Saya dah sinyal nama cuy. Jadi punten eta nih. Nah hanya. Padahal nuju rame-rame. Aduh. Punten oke dedetkeun coba dedetkeun. Dina colokan itu. Awas mati. Kunaon ieu? Itu apa titiknya? Kumaha? Aduh. Kumahanya masih tetiasa, masih kene muter. Cobi di refresh heula. Teh Renata saurna ieu saur Teh Winnie nyuhunkeun linkna manawi kenging saurna. Teh, kumaha teh? Itu teh atas nembe teh aya menyuhunkeun linkna. Oh, janten kumaha? Ieu teh wening si puntennya. Masih kene muter da. Wow, ih macetna di dieu.
Teh nembe teh tos dugi ka menit sabaraha nya cik ilma nyobian orang share screen ti dia. Parantos katinggal. Ketinggal. Mohon cek cobiannya ti dia. Saat tos panto dibukakeun, si sulung jeung si bungsu soak. Kusabab anu asup ka bumi teh sanes ibuna, nyaeta si Maung. Nah, si sulung jeung si bungsu bet bisa terang eta si Maung, kusabab buntutna katinggal gitu. Nah, ibuna jauh tiba-tiba aya buntutan. Kan teu mungkin gitu nya. Maranehna langsung sadar yen eta teh sanes ibuna. Ku kitu, maranehna langsung lompat, lari ngebrit keluar. Saat tos lompat lumayan jauh, maranehna ninggal aya tangkal anu ageng pisan sareng luhur dugi ka langit. Si sulung jeung si bungsu hoyong naik kana tangkal eta. Tapi maranehna teu tiasa kitu kusabab masih aralit keneh kitu nya ai tangkalna sakumaha ageng. Nah akhirna si sulung sareng si bungsu ngadoa ka Gusti. Gusti, mun urang emang kedah ditakdirkeun jadi tuangan eta mau, abi sareng si bungsu ridho teu nanaon. Tapi lamun eta sanes takdir abi sareng si bungsu, tulungan Gusti, turunkeun tali ti langit. Pamenta si sulung jeung si bungsu tuluy dikabulkeun ku Gusti. Turun we tali ti langit. Maranehna si sulung jeung si bungsu langsung naik kana eta tali ka luhur. Tapi dihandap si Maung ningali yen si sulung jeung si bungsu teh naik kana eta tali. Manehna tuluy nurutan naik kana eta tali. Nah, Aduh teh sami palebah dieuna ngalodingnya. Kunaon nya? Oh, mohon berarti saminya. Rupina mah aya error waktu ngupload videona. Oh, mohon. Mangga teh Wining sih bade di rengsekeun wae gitu di secara langsung. Kumargi tadi tos share screen video masih ngaloding teh sami. Teh Wining sih monitor. Teh Wining sih tos masihan linknya bade dicobian wae tina YouTube atau napi. Mohon mangga teh lajengkeun we tina YouTube cobi. Gian nya.
tali anu keur dikaekan ku si Maung. Kusabab ulah sing asih Gusti, doa maranehna diijabah deui. Tali anu keur dikaekan ku si Maung langsung pegat. Si Maung langsung ragrag deui kana tanah. Saatos maranehna dugi di langit, Gusti masihan tugas ke sulung sareng si bungsu, sangkan maranehna jadi panon poe sareng bulan. Si sulung jeung si bungsu narima parentah eta. Akhirna, si sulung janten panon poe, si bungsu janten bulan. Tapi kesababaraha lami si bungsu janten bulan, si bungsu jadi sieun tanggih jeung poe. Si sulung tuluy ngomong ka si bungsu. Keun bungsu, aa anu bakal ngagantikeun anjeun jadi bulan. Anjeun heg jadi panon poe anu nyaangan alam dunia. Didinya akhirna dugi ka ayeuna, si bungsu janten panon poe, si sulung janten bulan. Nah kitu wae carita anu tiasa didugikeun ku teteh. Mugia nilai-nilai anu aya dina dongeng ieu tiasa dicandak ku urang sadaya. Teh Ilma mangga diteraskeun. Mohon alhamdulillahnya suksanaos nembe tadi aya sababaraha gelan tapi video sareng dongengna kapidangkeun kalawan rengse kitunya. Mangga kangge rerencangan anu sanesna pilih aya nu bade ngaapresiasi sareng ngaevaluasi. Mangga. Tapi panginten teteh. Mangga Dea. Ya, saya pisan gitunya karena tadi dongeng panon poe sareng bulan anu didugikeun ku teh saha tadi teh Teh Wining sihnya. Nah, saya pisan gitu kadugikeun pisan kitu dugi ka ngartos jeung anu ngadangukeun teh kacanda kana suasana dongeng nu dicaritakeun eta gitu. Dina segi penyampaianna saya pisan gitu lentongna nya saya lah gitu tiasa nerap sanesna persis tiasa nyebarkeun jeung tiasa mawa si pendengar kana dalam ka jero eta caritaan gitu. Abi panginten teh tur nuhun. Mohon hatur nuhun Dea. Mangga kangge Teh Winisi bade aya walaranana. Hatur nuhun Teh Dea, punten kasadayananya tadi rada aya sababaraha gangguan gitu sareng nuhun pisan ka Teh Rere punten ngarepotkeun. Teu sawios. Mohon mangga ka rerencangan anu sanesna bade aya nu ngapresiasi sareng ngaevaluasi. Ka Teh Isma mangga bilih aya bade nambihan Teh Isma. Oh, mohon. Nu sanesna rencangan sanesna mangga. Upami tos teu aya deui nu bade ngapresiasi sareng ngaevaluasi. Tadi alhamdulillahnya pikeun Teh Winingsi parantos rengse. Sae teras penyampaianana interaktif pisan nya teh nya. Salajeng nama di weekend ka padian kang ka Bapa mangga bilih aya nu bade ditambihan. Mangga Bapak. Mangga hatur nuhun Ilma Renata oge sadayana anu parantos aktif ngiring ngapresiasi ngadongeng tadi nu diauskeun atarapi nu dipidangkeun ku rerencangan ti kelompok 2 ya. Kelompok 2.
Mohon Bapak kelompok dulu. Aya Winingsih, aya Cindy, aya Cecep, aya Latu Perisa, aya Dea. Dea tampil tadi. Aya Anissa Julian Ningrum. Dea mah henteu Oh, Dea Bapak. mah teu. Ya. Muhun kacan. Can. Cobi engke apan ieu teh bakal diparios deui boku Bapak boku nusanes. Anu kusanes teh maksana anu di fakultas, anu di universitas. Hoyong milihan video-video atau napi penampilan-penampilan ti saderek sadayana anu kaetang sae kanggo engke ditampilkeun dina parade ngadongeng kaping 25 September nya. Anu mawi naha ningintunkeun teh ngintunkeun link atanapi ngintunkeun video na intina mah anu tiasa diakses anu teu matak sesah janten digampil ditayangkeun anak ya. Mangga eta yang mutandai. Atanapi abdi mah bade langsung mangga saya din hartos henteu kedah di nganggo video heula eta langkung sae. Ta ieu teh kaprayogian ieu teh tiasana sakali deui Bapak bade ngabantun 2 panitia ieu katinggal mah Rere sareng Ilma nya gua Bapak diajangkeun kanggo ngabantosan Ibu Yulianeta, Ibu Halimah engke gabung sareng 2 mahasiswa ti kelas anu sanes. Jantan kelas anu sanes ge dicandak 2 urang mahasiswa kanggo jantan panitia. Tah lajeng ka payuna oge bakal dipilih pendongeng, 3 pendongeng terbaik tunggal kelas. Saya kanggo tampil dina parade ngadongeng teh kaping 25. Mangga pidangkeun sajikeun dongeng-dongeng atanapi gaya mendongeng ti saderek sadayana anu pangsayana supados engke tiasa ngiring andil, ngiring terlibat dina parade dongeng dina kaping 25. Jantan engke di bahasa Sunda tiasa tampil sesarengan sareng anu ti Korea, ti bahasa Inggris, ti bahasa Arab, Jerman, ya, Jepang, kantenan bahasa Indonesia, Arab, Prancis, kanggo ngaramekeun parade ngadongeng. Siap-siap baik, mugi-mugi di antara saderek aya nu kapilih tiluan kanggo ngadongeng di tingkat universitas. Kitu rupina panambihna sakali deui ngaturkeun rebu nuhun ka kelompok 2 anu parantos tampil. Nuhun pisan ka Rere, nuhun pisan ka Ilma, oge ka sadayana anu parantos ngiring gabung dina ieu pertemuan anu ke-16. Anu pertemuan ke-17 bade iraha mangga bade wengi deui atanapi kumaha nya? Bapak Widi Kumaha mangga dea? upami saur dea mah upami wong teh asa kumanya kirang kondusif gitu bilihna tos tarundu oge bilihna aya anu jaringanna awon kan teu tiasa milarian kitu tiasa pindah tempat gitu sih Pak. Atanapi sayana sonten bilih enjing-enjing sareng siang mah bantrok sareng kuliah. Raosna wayah kumaha? Sonten dinten Sabtu, Pak. Mohon. Sonten dinten Sabtu tiasanya. Nah, okay. Upami dinten Minggu kumaha? Minggu sonten. Margi urang ka kantun sa pertemuan. Jantan Minggu enjing upa enjing pan minggunya. Enjing sonten tiasa keneh. Kau kelompok tilu saperus urang ngudag tiasa ngudag sareng tiasa milih anu tiluan teh. Tiasa Bapak. Tiasa oge kieu, enjing upama minggu sonten beregue tarampil heula urang dina video atau upama dia enjing kelompok
3 sareng kelompok 4 bereng weh ditampilkan entong waka di evaluasi jantan di evaluasi teh di akhir sadayana aktif nyaratet kanggo bahan evaluasi engke di akhir didugikan supados kelompok 3 sareng kelompok 4 tiasa tampil lajeng oge kelompok nu sanesna tiasa ngiring ngapresiasi tapi di paparinan kesempatan sasaurana di akhir maksud teh waktu anu upamana teh menu 2 jam dina Zoom tiasa dianggo kanggo kelompok 3 sareng kelompok 4 kanggo 2 kelompok. Ieu mah upami tiam enjing tiasa cekap waktosna margi urang kakantun sa pertemuan. Mugi-mugi engke satacan kaping 25 teh urang tos beres sadayana anu tampil tina sakitu pertemuan. Da ieu program teh mung kantun tampil sareng diskusi. Nah, engke dipungkas ku parade ngadongeng. Kumaha upami kitu urang cobian we atunya enjingnya. Abdi sapuk Bapak. Sapuk Bapak. Ya. Janton dereg-deg gue. Di awal dugikeun ka akhir anu midang tapi memang diatur ku Rere sareng ku Ilma saha nu bade midang ayeuna terasa lajengna saha tak ukur maparinan kitu we wungkul wios evaluasina di akhir rupi namanya. Sapuk sadayana? Sapuk Bapak. Bapak. Mohon. Mangga upami kitu mah pertemuan kanggo ayeuna kanggo genep ka nanti pertemuan ke-16 urang cekapkeun ladugikeun ka dia insyaallah enjing sonten pangintennya urang tiasa tepang deui urang dereg-degan sakumanu nembe dipatotoskeun mugi-mugi dipaparin kalancaran sadayana dipaparin sehat deui ulah ayeuna teu sehat supados urang tiasa lungsur langsar hatur seueun ka sadayana urang pungkas ku maos hamdalah dina manah sewang-sewangan. Aturun kasadayana urang pungkas bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.